50 lah kagok kan di bawah ge. Siap. Enggak sah. Yang itu eta belanjaan. Anu nelpon kieu. Waalaikumsalam. Ya? Mana? Atuh di rumah kene. Pak Deden di mana? Oh, ya di kebun, geus tungguan, ya kumaha tuh? Ongkos sore atuh janji teh. Teu, sore teh abis aya kepergian. Matakan ayeuna abis teu. Oh. Ayeuna teh nya. Ya atuh teh abi kayaknya. Capek. Entosan lah. Ya, mau. Oh, siap. Siap, yo. Ya, atuh kitu nya. Yo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasaan ari janji teh. Sore-sore we geus datang. Ayeuna mah rek nuliskeun eta balanjaan ngecek. Malah geus datang. Buka ditu meureunna ayeuna. Gitu nih. Aduh, ayeuna naon teh sok janjian teh sok tara balik atuh lain sore atuh lain kieu datang. Oh, sore mah bae mau bisa, Ceu. Oh. Lain urang ge bingung gitu. Nah, sawo jadi eueuhan di jalan. Akan abi teh mata Ceu Haji burukeun ka dieu teh abi hayang nanyakeun ieu mana sawo teh nu jual teh. Subhan teh geus diala, meureun tadi ti kajauhan teh geus eueuhan nya. Ieu tinggal di sagede kieu. Nah, eta mah anakna atuh dah bisa didahar atuh. Terus abi teh ka nu mana ayeuna? Oh, ning geus beak, itu ning belah ditu ga eueuhan. Aing mah. Si Edi, subhan kitu. Teu apa abi mah beureuh. Panggil kan? Bujeng-bujeng abi ka imah ge eueuh abi. Hayu atuh urang susul we ka dia eta. Tinggalan atuh bawaan. Aya bahan mau balik deui ieu mah ieu. Jadi, Naon geus leuwas. lalunan lempang teh atuh lah. Pas lain lalaki wae mending ngadedot kitu lempang teh atuh. Tinggal katanya kitu teh Haji mah biasa atuh. Lempang teh rada gerak atuh mending. Lalunan. Lain lalaki wae. Hayu, bawa. Buka lah. Ceu, Awan deui, cieu deui atuh. abi mah nungguan di saur ah, capek. Oh, juga tuh lah. Ya. Awan di situ. Oh. Aduh, mantap lah kopi hidung mah doh. Kamu ieu bari jeung aya kue ye. Lain bae mah di lompatan kitu. Niripu ti lebak nanya. Lain eta naha sawo ning anu ngala. Lain kemarin teh bandar jo nganterkeun duit cenah ye 150-an. Aing Deden datang rek meuli sawo sia teh. Teh urang teh apa pan kurangnya ban cek baju ning ulah dijual cenah. Naha atuh. Oh, eta nu geus biasa meureun nelangan yo mikeun duit tonggo 150-an kemarin teh. Jelema teh sok tara dititah ge heueuh lain main ala-ala wae. Heeh. Oh, ai duit lu mana tuh? Oh iya duit mah orang teh tadi teh rek katen Bu Haji, tadi rek nganterkeun duit. Atuh teh cenah Bu Hajina eueuh ka pasar. Oh, ke pasar tadi mah isuk-isuk. Iya duit aya tuh. Nah, mana 100 na? Lah sok eta ngopi naon ge jeung nanyakeun naha mana 100-na. Beak ke 100-na kurang pake meulikeun beak ka majikan. Aing ngasih ama kitu wae, aing eueuh kebalegannya. Jadi gede maneh atuh jeung urang mah. Wes sok we gampang tah ngopi heula. Tah hayang itu Pak Deden nungguan di saung sia mah. Wah tuh eta ka digene kakok atuh. Tara balik wae sia mah. Lain engke deui mantong dijual eta teh. Oh, pare teh ge Bu Haji kitu nih cara dijual. Eta bandar teh ulah main ngalawe kitu. Oh, kayak orang bedakan. Besok kita kan dia lah tuh 50 kagok kan di bawah ge. Siap. Enggak usah. Eta jeung 100 sia mah gede maneh. Oh, juga tuh lah. Ngadek ngopi ya di dia ya. Kalau kurang sok mah ge. Orang mah jual.